meter jelema meureun bobogaana panjang sia deui ka boboga semusuk ngaco 40 meter cenah meureun bobogaana aya 10 meter mah atuh teh nyawa engge ngana teu meureunnan ya ayalah kitu guru atuh sanajan gede ge kan disaimbangkeun jeung bobogaana wewena ge pasti gede lamun lalakina model kaum ada wewena atuh meureun sagede kaum nu urang ayeuna bom malodar moal mah rumah sakit budak dalalobrak mentak ayalah dina kitab contoh kulantaran aya jelema gelede andai kata aya jelema keur lempang kemudian kahujanan barang geus kahujanan nya neangan jang ngiuhan kadeuleu kunyana aya guha sup bae ka guha cak nyana aman amat ieu ngiuhan hujan geus raat jana kaluar barang kaluar di deuleu horeng bobogaan hindun horeng bobogaan hindun bujana pake ngiuhan di jero adana gitu di ometan budak geus pake ngiuhan lain lalagan teh gede jasa meureun hadena teu ngaroko deui lamun ngaroko di dinya mah nyalingkeb aduh lamun geus nyalingkeb atuh pan weuh tukang dagang di jero mah urang lapar hese sarua meureun jeung di lauk nun Kangjeng Nabi Nuh dibabawa kunyana ka dieu ka ditu atuh jana mah kaasupan sagede urang atuh teu kadelah hamil jaletik urang mah panjang tinggal urang mah ngadoa deui bae mudah-mudahan nyana diuk cangegang deui tah eta kan disapina jadi masalah kumaha lamun urang boga wudu kemudian paantel jeung jima jeung keur nyaritakeun jima nyiba jeung awe kan batal tah urang na ku ari mah lamun urang boga wudu haju asup kabeh jeung awak-awak urang na kadinya junub apa lain urang atuh adu biasa nama pan zakar doang nu asup teh teh junub tah mah kajen kumaha ge ieu mah awak jeung awak-awak urang na make samping urang na make samping make jubah ngiuhan ieu ngaranna ge asup urang ka jero tak kaluar deui urang eta teh junub apa henteu kos kitu moal dibejakeun ku aing ge teh mah teangan bae di kitab sia sebacem jas di tengah-tengah kebiadaban manusia kaum Hud dibere kanikmatan ku Gusti Allah awak jarangkung gede dibere kanikmatan ku Allah otomatis di samping awak jarangkung gede tanah gede ku sabab tanah gana gede atunya nama nyabut tangkal kayu ge sorangan bae nyieun imah dan lain sebagainya ge wo kumaha nyana bae lamun nyana jangkungna 40 meter berarti kan imah minimal 50 meter 45 lah wow aya nu batu kunyana diangkutan dipake nyieun imah jalawangna ge sabelah mun dibawa ku 500 zaman kuari kurang sabelah lawang dibawa ku 500an teu kabawa ieu kan hiji kanikmatan ti Gusti Allah tapi nyana nyembahna lain ka pangeran nu mere nikmat endahan ngaja nyana nyieun patung nomor hiji aya patung asmat nomor kadua aya patung semut nomor katilu aya patung haba gede-gedena patung haba wow jangkung gede teh mah patung teh sok diminyakan diusapan nyana aya naon lapor nyana ka patung haba di tengah-tengah kebrutalan manusia peradaban teh ka ibadah-ibadah geus lain ka Allah kala ka ibadah teh ka makhluk aya nu ka kayu aya nu ka batu terutama di negara eta teh ibadahna teh ka patung haba asmut woi geus puguh perjudian permabukan pokona mah biang keladi nama KBG lamun geus kos kitu moal teh jauh di mabok
asal geus mabok bae ka ditu kapan perzinahan, asal geus perzinahan bagaikan pasini ka ditu nahju pembunuhan. Tidinya kan peradaban nya neangan perlindungan anu salah mangeranan ka batu. Ya Allah ya Rabbi. Saat geus syariat agama selalu sunnatullah ngahudangkeun umat jang nuntun jang ngabeberes jang ngurusan. Cok Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Terus begitu datang ka kuari. Setelah Kangjeng Nabi teh aya dilanjutkan ku khulafaur rasyidin, terus ku atba tabiin, terus ku atba tabiin. Terus ka belah dia tanawlila, terus ku para aulia Allah diurang ku para wali sanga. Terus setelah eta mengakar pondok-pondok pesantren, terus diperjuangkeun, timbullah penjajahan Belanda ka urang ka dieu. Anu luar biasa Belanda teh datang ka sabara abad di urang anak baranakan. Terus kebrutalan loba gerak deui lah kiai. Urang lamun nyaritakeun bergerakna kiai, satu sisi memperjuangkan kemerdekaan negara, berarti satu sisi memperkuat agama. Sebab harita teh nu diseredan teh kapan urang ge nyaho ku Belanda teh, mun urang nyaritakeun Tasikmalaya Ki Mustofa disered, lamun urang nyaritakeun di dieu Ki Ahmad Hairun diserang datang ka Tangerang disered, lamun urang nyaritakeun Jakarta kiai-kiai teh disered. Eta jaritakeun perjuangan, satu sisi jana memperjuangkan sebuah negara Indonesia hayang merdeka, di sisi lain jana memperjuangkan agama. Tapi Belanda seret bunuh. Nu mantak di jerona perjuangan teh kiai malulu. Terus Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Unggal kota urang neuleuh. Jalan Kiai Haji Ahmad Khairun, jalan Kiai Haji Khairun, jalan Kiai Haji Mustofa, jalan Kiai Haji, kiai malulu kabeh. Pejuang. Jalan Imam Bonjol dan lain sebagainya. Nah, terus merdeka. Sangat merdeka, alhamdulillah aman. Kabelah dia nih dilanjutkan, mulai di tubuh pemerintah brutal. Asal pemerintah brutal teu beres, kiaina teu beres, rakyat cilaka. Sinpani dua kelompok, di mana beres rakyat, di mana teu beres rakyat. Gara-gara pemerintah jeung kiai teu beres, rakyat milu teu beres. Kitu bae konsep ti Kangjeng Nabi mah. Sinpani dua kelompok, beres kabeh, teu beres kabeh. Mata kuarieu jaman teu beres, artina teu beres. Kuari pemabokan dihareupeun imah urang, ditukangeun imah urang, perjudian dihareupeun imah urang, tukangeun imah urang, pembunuhan tukangeun imah urang, geus ambalaya perzinahan dan lain sebagainya. Berarti kan teu beres, pasti kiai jeung pamarentahna teu beres. Rakyat bakal teu beres. Teu bisa nyalahkeun pemerintah doang, teu bisa nyalahkeun kiai doang, dua-duana. Teu beres. Punten untung masih kene aya kiai anu karena Allah lillahi taala, tama mustika jasa lamun aya kiai geus karena Allah lillahi taala. Tapi maha kawasa Allah di saat kerusakna kieu aya bae. Urang ngadenge Jawa Timur aya kiai anu, Jawa Tengah aya kiai anu, Jawa Barat aya kiai anu, Banten aya kiai anu nagara sangkan ulah moleset. Nah, ketika brutal, rusak, jelema, jang urusan Allah ngutus saurang tak. Didenge teu didengena nu penting aya. Terus bae kitu bae eta terus bae kajeun kumaha ge. Terus kitu bae. Engke ieu aya de cal deui. Cal deui. Ke datang kara rusak kabeh. Komo ieu mah baheula keneh jasa Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Muncullah Kangjeng Nabi Hud dakwah. Cek Kangjeng Nabi Hud, ya qaumi abudullah, kaum kaula ulah salah nyembah haba patung ismud ulah disembah. Nu disembah ma'ubudullah Allah wahiduhu, nu nyieun langit bumi katut esina urang teh kenging ngadamel anjeunna wajib atuh nyembah teh ka Allah. Malakum min ilahin gairu, de pangeran jeung aker aranjeun kecuali Allah.
apalah takut apakah tesarian maneh singsian lantaran lamun ngatep kos kieu deuleu kaum Kangjeng Nabi nu topat bajir urang ge teu menutup kemungkinan lamun teu percaya teu nyembah ka Allah urang ge bakal disiksa cek Kangjeng Nabi Hud cek kaum adgar omong qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi kaum na ngajawab Hud inna lanaraka fi safaha wa inna lanazunnuka minal kadhibin kami kabehan leuleuh maneh teh horenganan bodoh kurang kepinteran kurang akal edan anyar sia mah Hud edan diterapkeun ka budak-budak orok ge titah nyebutkeun Hud edan Hud bodoh asal aya bae Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh asal Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh teu percaya masyaallah karim wa inna lanazunnuka minal kadhibin maneh ngaku-ngaku diutus ku Gusti Allah kita nyembah ka Gusti Allah eueuh deui ja sangkan kami mah maneh mah pembohong bohong si Hud segala rasul segala naon cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi laisa bi safaha kaula mah jalain jelema bodoh lain jelema edan walakinni rasulun mir rabbil alamin kaula teh jelas adalah utusan pangeran uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin kaula nyampikeun amanat-amanat ti Gusti Allah ieu teh titah ngabeberes urang teh ieu nu dijadikeun santri nu dijadikeun ustad nu dijadikeun kiai eta teh titah ngabeberes umat ngabeberes dagara tuh jelema nu keur dicekelan ku setan supaya dirampas di leungeun setan tah eta lah tugas kiai kunaon kiaina kababawa ka juri ka ditu tuh jelema nu keur ngeri ditrampas kiai cek Gusti Allah pan ilmu patul muin geus aya di sia ilmu hadis geus aya di sia eta mah anu ngahalal-halal eta mah ku nafsuna rampas ku sia hayo cekel tah di leungeun setan teh nya da keur dicekelan ku setan rampas mulai kiai peduli kadinya balik tidinya kiai nyin sorum blon ke kiai Masya Allah lain titah ngarampas di leungeun setan endahan jadi setan nya setan seserian itulah kepanjangan tanganku kiai anu dulu makan dia enggak digolkan sekarang enggak digolkar rata-rata cek setan asal digolkar we anak buah aing cek kiai hadena aing mah di PDI komo sarua cek di PKB aing kan teh golongan kiai medut kudu beres sabe cenah kiai somprang amat atuh bongan siana teu beres ja aing mah lain ka partai aja partai mah aya ada ART na rapih jasa tiis bun dibaca ku urang jang rakyat tapi aing neuleus aja hareuda aing ngadenge aturan-aturan Golkar mah jang ngeunaheun teu salah tah mah partai Golkar mah ja sia anak aing neuleus sia hareudang sebenarnya mah teu cukup make AC tetep bae hareudang bae sebab korupsi aya di sia kejahatan aya di sia atuh Golkar mah aja bener ji we na ya Kangjeng Nabi Hud uballighukum risalati rabbi kaula nyampaikan kanjen kana risalah-risalah pangeran kaula amanat-amanat titah nyembah ka Gusti Allah ulah nyembah ka haba jeung ka ismun titah teh kitu muamalah anu rapih perpolitikan aya aturan-aturanana sesuai jeung aturan kitab ti Gusti Allah mabok haram zina haram maling haram korupsi haram sing hade cek Kangjeng Nabi Hud lamun teu didengekeun ieu bakal timbul azab timbul siksa sakumaha kaum Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sim kuring ma wa anna lakum nasihun amin ditugaskeun sebagai penasehat anu terpercaya ti Gusti Allah atas karisalahan masyaallah jadi berarti rasul-rasul teh titah ngarawatan umat kiai-kiai teh titah ngarawatan umat nu mantak teu sambarangan jelema nu bisa maca Quran sabada bisa maca Quran teh bisa ngamaknaan
sabada ngamanaan Al-Quran teh bisa ngahartikeun secara detil, sabada ngahartikeun teh bisa make kana Al-Quranul Karim. Jelema nu can bisa maca Quran kemudian neuleuh nu bisa kabita luar biasa be mun aing bisa mameureun aing ge maca berusaha nyana nyana naon gitu belajar hayang bisa jadi kebanggaan ketika geus bisa neuleuh anu bisa ngahartikeun beungeun amat lamun kaharti eta Al-Quran ngaji nyana setelah ngaji nyana bisa ngamanan Al-Quran jadi satu kebanggaan. Tetapi horengan nanti cukup lamun dibaca dihartikeun horeng kudu diamalkeun ketika aya jelema nu bisa ngamalkeun Al-Quran jadi satu kebanggaan mulai belajarnya na coba hayang nyaho ngamalkeun Al-Quranul Karim nu mantap kudu make penuntun anu mursyid supaya teger timbul keyakinan sebab keyakinan urang maka karak datang ka ilmul yakin supaya naik kana ainul yakin supaya naik ka hakul yakin satungtung urang aya dina ilmul yakin pabentrok bae moal eureun-eureun tapi lamun urang geus datang kana ainul yakin iya tuh urusan bentrok urusan puru mau masalah urang mah lebaran teh poe ieu mah lebaran poe ieu ulah sok dijadikeun masalah atuh aya sapuk bae kunaon atuh kulantaran beda urang mah jeung manehana geus aing mah moal daek di riungan mun aya nyana aing mah moal sasalaman teu hayang lantaran berbeda puasana jeung lebaranana belon teh encan datang ka ainul yakin emang ibadah datang ka dinya lain heuh teu ibadah lalagaan karena kos kitu mah lalagaan ibadah datang ke masjid Allahu Akbar likum nama ibadah lalagaan tuh lalagaan tuh ngalah wudu kocek datang ke masjid sholiman Allahu Akbar likum neraka tuh makus gitu mah emang kumaha kitu kiai jadi neraka kok sembarangan amat kiai itu emang aing masuk sembarangan sia manu teu sambarangan geus sakitu na bae aing manu sambarangan geus sakieu sia manu teu sambarangan kos kitu itu maning aing sembarangan. Kapan orang tadi mimitian tina syahadah asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa teh pangeran anu wajib disembah Allah abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah lamun ente bersaksi atuh kudu nyaho. Lamun ente bersaksi kemudian ente teh nyaho atuh saksi palsu. Naik ngaji teh tah. Naik tah ngaji tah ngaranna. Lamun ente sakadar nyaho doang haju berarti teu ngarasakeun berarti ente kanyaho ente palsu. Ente nyaho tapi teu karasa itu palsu. Keuna kanyaho syahadah ente keuna karasa ku jantung ente. Ente bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta ilmu ilmiah nyaho geus nyaho supaya karasa kana jantung. Bersyahadah abdi nyaksian teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Nyahokeun heula Allahna anu disaksian nyahokeun zatna moal kanyahoan zatna gampang nyahokeun asma kanyahokeun heula asmana tuh minimal asmaul husna lain minimal geus sakitu bae ke kaditu nama pengembanganna leuwih sanggeus teh nyaho kana asmana bakal ente menelusuri kana afalna sanggeus teh kanyahoan apa sifatna kanyahoan asma jeung sifat bakal kanyahoan afalna. Lamun urang baca Quran al-af'alu kulluha minallah fa'alul lima yurid ngan dibaca tapi ketika urang kata ajong bae haju bae aral urang di atas baca Quran di kamar fa'alul lima yurid sagala pagawean teh kumaha Gusti Allah bae nu ngersakakeun nyangakeun urang mah teu boga pagawean sadaqallahul azim haju urang kaluar ti tajung goblok sia neuleus sia batu goblok tuh aing getihan bae pancet di kakarak dibaca fa'alul lima ji ayo coba urang dibaca fa'alul lima yurid diterjemahkeun ku Imam Sanusi al-afalu kulluha minallah sagala kaos sakabeh pagawean teh sakabehna ti Allah sadaqallahul azim tenden Quran kemudian orang keluar aya jelema naik motor nyerempet ka urang sangat tolol goblok awas ya pengen ditelos ya sikana mah fa'alul lima yurido mantas aja Quran fa'alul lima yurid
pegawaian maka bagi tikusnya Allah orang mah hanya sekadar sabab doang.